Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan tips tentang Biantara. Perkenalkan, nama kami. Saya Risa Farhani. Saya Lulu Diana. Saya Nazwa Fatimah. Dan Elsa. Tips anu kahiji nyaeta Dumasar karena tingkat dan aya dua rupa, bahasa hormat jeung bahasa loma. Bahasa hormat dipake pikeun ngajenan jalma anu diajak nyarita. Bahasa hormat dipake pikeun diri sorangan jeung kabatur. Sedangkan bahasa loma umumna dipake pikeun nyarita jeung jalma anu deukeut atawa babaturan. anu kadua nyaeta Nepikeun Biantara basa Sunda ulah panjang-panjang leuwih ti eta nyimpang tina diskusi utama tepikeun tujuan umum Biantara anjeun kalawan hade tur bener. anu katilu nyaeta Nyaritakeun Biantara atawa pidato dina basa Sunda kudu nurutkeun struktur anu bener. Demitian kudu buka nyaeta salam, transkripsi anu ngebrehkeun makna atawa hal-hal anu penting, sareng panutup mangrupa kacendekan atawa saran, komentar jeung hatur nuhun. kaopat nyaeta Nalika nepikeun Biantara, perhatikeun oge intonasi sora. Pastikeun intonasi saderek jelas jeung teu gancang teuing dina nepikeunana. Sangkan paregep ngarti kana maksud Biantara nu ditepikeun. terakhir nyaeta ngadengikeun contoh Biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu di mana dina kesempatan ieu urang sadayana atos dipasihan kesempatan kumpul sareng dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin sadaya anu dihormat ku simkuring, henteu karaosnya tos genep taun geuningan urang aya di dieu anu disebatkeun nuju nuntut ilmu. Ayeuna salerosna urang sadaya teh bakal kapisah di sakolahan ieu. Mugia naon anu diajarkeun ku ibu sareng bapak guru teh tiasa dimanfaatkeun ku urang sadaya kana hal anu positif sareng anu aya manfaatna. Mugia amal sareng ibadah ibu sareng bapak anu tos ikhlas ngejar urang sadaya sina pinter hinggeulas ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu heula ti abdi anu tos ngawakilan rerencangan sadaya kirang lebihna neda dihampunkeun ku sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami.